Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abi abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu ila yaumil qiyamah. Masih bayanu daqaiqil adabil batinah fi zakat, menjelaskan rahasia etika batin dina ngaluarkeun zakat. Etika nomor 8 anu sub nomorna adalah tentang sifat anu kagenep nu utama nampa sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatus sadisatu ayyakuna minal aqaribi wa dhawil arhami fatakunu sadaqatan wasilata rahimin wa fi silati rahim minat thawabi ma la yuhsa. As-sifatus sadisa ari sifat anu kagenep tina sifat-sifatna atawa kriteriana jalma-jalma nu utama nampa sedekah, baik sedekah wajib ataupun sedekah sunnah, malah wabil khusus sedekah wajib. Nyaeta ayyakuna kudu ayana ieu jalma nu nampa teh minal aqaribi, eta tisa pirang-pirang karabat. Ieu tangan karabat memeh nu teu wawuh komo nu rek meres mah baraya heula we teh. Wa dzawil arhami jeung dzawil arham baraya teh. Sabab pangna kudu eta heula fatakunu maka jadi atuh sedekah nu ku anjeun dibikeun teh eta sedaqatan nya jadi sedekah wasilata rahimin jeung jadi silaturahmi. Jadi dua nilaina, hiji nilai sedekah, kadua nilai silaturahmi. Sabari jeung dulur mah jeung baraya panamun geus anggang teh nyaan, mun geus teu hayang wawuh teh teu hayang wawuh teh nyaan, lamun geus pasea teh rongkah jeung dulur mah. Tah bisi pegat babarayaan, komo pegat babarayaan pedah-beda akidah mah panan geus jelas atuh ditepungkeun deui. Kunaon ye? Ku nyieun kahadean. Kabeneran urang boga harta boga rezeki leuwih atuh urang teh rek mere milihan heula jelema anu kaasup baraya, anu kaasup karabat. Ngarah jadi dua nilaina. Hiji nilai naon cenah? Sedekah, kadua nilaina teh naon? Silaturahmi. Wa fi silatir rahim jeung eta tetep dina silaturahim minat thawabi tina pahalana teh ma la yuhsa, ada pahala yang tidak bisa terhitung, loba pahalana teh ku silaturahmi. Komo silaturahmi bari barang bere, teu pira nu dibikeun ukur bala-bala, tapi insyaallah nilaina mungguh Allah memiliki pahala yang sangat besar. Qala Aliun radhiyallahu anhu, ngadawuh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, dawuhan anjeunna la an asila akhan, pastina nepungkeun kaula akhon ka baraya ka dulur min ikhwani ti dulur-dulur kaula bidirhamin nepunganana teh ku sadirham, nepungkeun ukur ku sadirham. Sejak silaturahmi barang bere sadirham.
kumaha eta ahabbu ilayya eta leuwih dipika suka ku kami min an atasaddaqa tibatan kaula sedekah bi 20 dirhaman ku 20 dirham tapi kabatur. Jadi kajen saeutik asal ka dulur kabaraya itu lebih dipika suka daripada bro-broan kabatur. Ya orang sakapemet dibalik asa ibadah gede lamun bro-broan barang bere kabatur nya hari pamajikan jeung anak barang keakan malah bisa jadi dosa eta teh sabab ari nganapkahan keluarga mah hukumna wajib ari sedekah ka batur mah hukumna adalah sunnah. Apakah rek menang kitu sunat diadukeun jeung wajib? Moal wajib moal eleh ku sunnah. Teu saeutik urang teh ari rupa nama ibadah padahal mamawa dosa. Cara mana jongjon we ngaduk-duk cicing di masjid salat terus itikaf ti ditu nama ari nu nagih teu didenge. Padahal eta teh kewajiban bayar hutang bari geus aya aya ngadon cicing sarua jeung nyumput atuh kitu mah. Artinya ciga alus cicing di masjid tapi jerona mah nyingkahan mung bayar hutang. Maka nu kitu teh sarua ejeung nyieun tameng ku tamengna setan. Naudzubillahi min dzalik. Keka boleh kerkeun. Sabab innamal a'malu binniyat. Sakabeh amal gumantung kumaha niatna. Bisana dianggap amal teh sah jeung henteu gumantung kana niatna. Lain dianggap alus jeung gorengna amal ku niat lain kade ngahartianana. Bahasana innamal a'malu. Dianggapna amal ku Allah kitu lamun dikasarkeun bahasana. Bin niyati make niat. Artina sahna amal teh gumantung kana niat. Hari orang boga anggapan asal niat HDW paduli lacur ge asal niat HDW meureun kitu nya. Nah, kena kitu teu bisa. Da innamal a'malu binniat mah keur ngasahkeun amal-amalan. Ari sahna amal-amalan hartina keur dianggap eta teh amal gitu. Sabab tidak sedikit pekerjaan tetapi tidak dianggap pekerjaan. Cara urang we ngored sisi jalan tapi nah teu digaji. Ari batur piraukanan minahkeun ciri di tengah jalan menang gaji. Nah hari urang tembikeun ka dikored dibersihan disapuan diempel seandainya tapi nah teu menang gaji. Sabab orang bongan tidak prosedural, tidak mengikuti prosedur yang berlaku. Ari amal teh perbuatan butuh dianggap maka butuh karena prosedur. Prosedur nanti adalah amal. Barang bere ka baturna mah gede, tapi saurang Sayyidina Ali kami mah suka keneh barang bere saeutik asal kadulur gitu lihat. Daripada bro-broan ke batur sabab nilainya 2 gitu artinya ari kadulur mah nilainya suliji 2 beda jeung ka batur mah nilainya cuman 1 sedekah hungkul gitu. Cek saha ieu cek Sayyidina Ali la an asila akhon min ikhwani bidirhamin make la teh naon harap kosam sumpah kami manya sahabat sumpah erek dianggap heureuy moho pastina sumpahna kaula akhon pastina sumpah kaula yen nepungkeunna kaula akhon kabaraya min ikhwani ti baraya kami bidirhamin ukur ku sadirham eta ahabu leuwih utama leuwih dipika suka leuwih dipika cinta ilayya ku kami min an atasaddaqa tibatan sedekah kaula bi 20 dirhaman ku 20 dirham. Sabaraha persena sadirham tina 20?
Nah gitu. Satrasna walaan asilahu bi isrina dirhaman ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi mi'ati dirhamin. Jeung pastina sumpah kami an asilahu nepungkeunana kami kabaraya kadulur bi isrina dirhaman kumawa 20 dirham ahabu eta leuwih utama leuwih dipika cinta ku kami ilayya ku kami min an atasaddaqa tibatan kaula sodaqo bimiati dirhamin ku 100 dirham tapi kabatur. Sabaraha juta nyumbang masjid 200 juta alhamdulillah halus ngan pamajikan tapak 3 bulan. Nah engke ditegur ku Gusti Nu Maha Suci pan anjeun teh dititipan kula warga atawa budak diantep sina barang penta komo nepi ka pulang paling mah naudzubillahi min dzalik. Nah itu mere 20 dirham ka dulur gitu hartina itu leuwih utama leuwih dipika cinta ku kami tibatan sodako ku 100 dirham ka batur. Walaan asilahu bimiati dirhamin jeung pastina nepungkeunana kami kadulur bimiati dirhamin ku 100 dirham. Tah komo lamun gede cacak saeutik gitu kan kadulur mah ayeuna kumaha mikeun 100 dirham kasaha kadulur ahabu eta leuwih dipika cinta ilayya ku kami min an uqtiqa tibatan kami ngamerdekakeun rokobatan kana hiji amat jelema beulian lebih suka keneh mere boro-boroan ka kulawarga kitu hartina daripada atawa kabaraya daripada ngamerdekakeun amat nilaina sabab jadi ari orang cerdik mah nu ditinggal nu diudag teh lain rupana tapi nu diudag teh lain dan kualitasna. Ari urang nu diudag teh adalah surah dan kuantitas nu diudag teh rupa we jeung lobana salah eta artina maksud salah teh lain salah-salah teuing. Jadi urang engkena moro julang ngaleupaskeun pesing gitu. Kitu tah. Wal asdiqau jeung ari sapirang-pirang sobat dalit wa ikhwanul khairi jeung dulur-dulur dina kahadean aidon deui yuqaddamuna eta diheulakeun maranehanana alal ma'arifi daripada orang-orang yang baik orang-orang anu terkenal anu kurang diwawuh aya jelema sieun mah wawuh sieun mah sobat dalit tah sobat dalit heula-heulakeun memeh waktu mah ukur wawuh komo wawuhna ukur wawuh muning apal wawuh muning tanyakeun ka muning kumari wawuh jeung muning wawuh muning teh kitu kitu cenah kumaha tuh ya teh ya iya sabab dia itu orang terdekat kepada kita itu lebih utama dan lebih berhak karena kita lebih tahu kebutuhan dia. Oke di samping itu menjalin pertemanan yang erat kan gitu lin. Alah kama yutaqaddamul aqarib sakumaha diheulakeunana sapirang-pirang baraya karabat alal ajanibi manerikeun dengan atawa nu sejen. Jadi ujian ke urang dina nalika urang nyupiran mobil digigireun urang pamajikan bawa duit ngan 10.000 pamajikan hayang cenol
pas eureun di stopan aya nu baramaen kasakeun eta duit nah coba onjekan teh Kang hayang channel sabaraha hargana 10.000 lo atuh duwikeun kabeh 10.000 maka pamajikan eueuh keur tukang ngamen cemilkeun kitu lin ka tukang ngamen keun we mending oge situ mah karunya misalkan kumaha eta emang rek dipake tukang ngamen ku ente nah itu jadi tetap biarinlah persaben we heula ka ditu tapi ka saha heulakeun ka pamajikan itu fal yura'i maka kudu bisa ngajaga ye jalma anu bersedekah teh hadhihi daqaiqa kana ieu sapirang-pirang rahasia dina sedekah fa hadhihi maka ari ieu teh hiya nyaeta as-sifatul matlubatu sifat-sifat anu diperdih nu diteangan cek agama teh eta pek teangan gitu hari sifatna kan aya genep teh ya nu kahiji nu ti heula nu kadua nu geus kaliwat nu katilu apana nu inget keneh ting poho keneh nu kaopat anu kamari ieu nu kalima nu kamari pisan anu urang teu inget-inget acan nu kagenep nu ieu tah kitu lin ya sifat nu genep ieu teh al matlubah hiya as-sifatul matlubah sifat-sifat anu diperdih pek teangan didinya wa fi kulli sifatin jeung eta tetep dina tiap-tiap sifatna dina tiap karakter yang barusan teh darajatun aya sapirang-pirang darajat aya sapirang-pirang darajat anu karakter nu kahiji darajatna kumaha karakter nu kadua karakter nu katilu itu semua punya derajat fi kulli sifatin dina tiap karakter memiliki derajat fayambagi maka penting pisan ayat luba kudu neangan manehna a'laha kanu pangluhur-luhurna darajat teangan nu darajatna pangluhurna nu mana ya ti golongan nu kahiji atuh sugan ya neangan darajat nu pangluhurna da jalmi teh teu sami kan nu kahiji usahakeun cari orang yang bertakwa kan kitu lin nu takwa teh pan darajat mana yang paling bertakwa mana anu sakadar takwa mana anu tatakwaan kan kitu lin nah urang kudu bisa memilihna tuluy darajat nu kadua nu katilu nu kaopat nu kalima ge kitu jeung nu kagenep bieu ge baraya teh pan loba ari baraya teh geuningan rupa-rupa nu ieu nu bageur nu ieu nu teu ceureug pan kitu lin heulakeun anu bageur keun heulaan anu teu ceureug bangke we ngacek nu teu ceureug teh aing abong teu ceureug menikah di anak terekeun ngarah insaf kitu we geus jadi heulakeun heula itu kitu cenah teh fa in wajada maka lamun manggihan we ye jalmi anu rek naon tadi teh sedekah man kajalma jamaah jumlatan min hadhihi sifati nu bisa kumpul nu ngumpulkeun kana jumlah kabehanana tina ye sifat nu genep gok teh ningali seeta hiji seeta teh jelma takwa kadua nu pangatpikna dina katakwaanana katambah deui loba ilmuna ahli ilmu gitu kan tuluy ahli ijtihad wah tuluy deui naon deui anu tidak memperlihatkan kekurangannya selalu nyumputkeun pangabutuhna ti jelema gitu kan jelema anu waro apik zuhud gitu terus naon deui sangsara pisan katingalina teh deui nyaan si eta mah dahar isuk henteu sore tuh tambah deui dulur baraya jeung adik gitu sanasab deui saindung sabapa
gitu. Mana berarti dia mendapatkan orang yang bisa mengumpulkan sifat-sifat yang 6 karakter nu genep aya di manehanana hiji ta. Kumaha eta? Lamun manggihan jalma nu kitu anu bisa ngumpulkan min hadhihi sifati fahiya ad-dakhiratul kubra wal ghanimatul uzma. Inilah tabungan yang besar dan inilah keuntungan yang pohara. Keuntungan anu agung ya, keuntungan anu gede pisan. Untung pisan. Jabanding teu jauh neangan oge. Kitu eta teh. Lah disebut anu kitu teh untung tina enteng. Hebatnya ya mun kapanggih. Tapi dah hese yang kapanggih kabeh teh aya di saurang we kitu eta teh. Hese. Aya sangsara di seta, takwa di si itu. Aya takwa ayeuna di si itu gitu kan, boga ilmu mah di si anu. Aya si anu ilmuna luhur kalakuanana teu cereg aya di kitu. Nya. Nah, itulah. Nya tak kitu meureunana ngahaja ku Gusti teh di kitu-kitu teh ngarah naon? Ngarah urang teh ijtihad, ngarah urang teh gumati gitulah, nyaan gitu neanganana. Nah, ngarah nyaan neanganana sabab tina segi neanganana oge geus memiliki keuntungan anu pohara deui bae kitu. Wa mahma ijtahada jeung samangsa-mangsa manehna bersungguh-sungguh fi dzalika dina itu neangan mustahik yang berkriteria 6 ini wa soba jeung ngeunaan weh bener ya pas ya si eta teh ditilik-tiliknya betul sesuai kriteriana yang tadi teh bener gitu pas beneran falahu maka eta tetep keur ieu jalma menang ajroni 2 ganjaran 2 ta ganjaranna tuh tina ladang ijtihadna teh apa wa in akhtoa ari pek teh nyalahan panya teh heueuh eta teh jelema takwa pedah we bajuna baju takwa terus misalkan wah eta mah da make baju takwa oh ieu meureun nu takwa teh boro-boro urang teh barang bare kadinya si oreng penipu. Pantes saeutik jelema penipu siga pakaian ajengan pada lain tuh oh iya kumaha eta nyalahan kapanggih teh geus ieu nawe geus lila kapanggih tong-tongna teh hanas dibikin geus eta entong hanas tong nyebut hanas kan bae yang sudah ya sudah engke di mana aya deui neangan deui entong eta kitu liat nu geus mah ya sudah lah kumaha atuh falahu ajrun wahidun maka keur manehanana hiji ganjaranana. Nah make hiji ganjaranana daladang ijtihad. Gumati tadi neangan heula, hartina tidak sekonyong-konyong. Ari ijtihad teh naon cing? Cek lugat mah badlul wus'i fi bulugil gardi. Mengerahkan segala kemampuan dina mencapai suatu yang dimaksud, suatu yang dicita-cita. Ari mengerahkan kemampuan, aya kemampuanana ya kudu aya minimal apal kriteria nu genep bieu teh ulah ditanya poho deui pot ditanya nu mana nu ti heula teh we lain kitu tah minimal kitu tuluy kurang diijir-ijir dipapantes disaruakeun oh iya bener kitu eta teh komo make analisa heula mah entong langsung ka jenisna menganalisa nu kitu mah carilah orang yang dapat dipercaya anu bisa menjelaskan tentang ieu sok kadinya kurang teh jelaskeun heula kitu make tim eta teh tim penyidik urang ke tim penyidik segala rupa nah kitu cenah lamun meneran 2 ganjaranana lamun nyalahan hiji ganjaranana nah benar kadinya fa inna ahada ajroihi
asalna fa inna ahada ajroini didopatkeun kana domir innuna dibuang jadi ajroihi maka sanyanyana salah satu dari dua pahala nu hasil ijtihad teh salah satu dari dua pahala teh fil hali dina pada harita eta tathiruhu nafsahu ang sifatil bukhli hiji nyucikeun manehanana kana jiwana ang sifatil bukhli tina sifat kopet panungtut leungit kopetna lain ku kitu teh make daek barang bere segala rupa nah eta teh keur ngabersihkeun jiwa tina kopet pan urang mah siga ulah ku batur teh segala teh ulah gitu kopet kahiji tah wa ta'kidu hubbillahi azza wa jalla jeung nu kadua nguatan cinta ka Allah azza wa jalla fi qalbihi dina hatena oh ya masih keneh diatapkeun kana bieu nyucikeun kana jiwana hijinya masih nomor satu ini nomor satu teh tathiruhu nafsahu ang sifatil bukhli nyucikeun manehanana kana hatena tina sifat bukhli sifat bakhil wa taqiduhu billahi azza wa jalla karena dampak daripada suci hati dia itu akan kuat cinta kepada Allah jeung kuatna cinta ka Allah azza wa jalla fi qalbihi dina hatena hiji tah nu kadua ganjaranana naon wajtihaduhu fi taatihi jeung ijtihad bersungguh-sungguh dina taatna mending nu tadi we tong dikitukeun ijtihad kana takkid we hiji keuna kadinya golongkeunana sekali deui pahala anu dua teh mana gitu ya nu kahiji gitu ya ieu nu kahiji keneh kabeh ge nu kahiji ya, anggap itu nomor satu cuman ada sub gitu kan dan dampak-dampak gitu kan nu kahiji mana nyucikeunana manehanana nafsahu kana dirina ang sifatil bukhli tina sifat kopet wa taqiduhu billahi azza wa jalla dipanjangan jadi sigah lobanya jeung nguatan cinta ka Allah azza wa jalla fi qalbihi dina hatena wajtihaduhu fi taatihi jeung bersungguh-sungguh manehanana dina taat ka Allah hiji teh nu hiji teh karek hiji wa hadhihi sifatu tah ieu sifat-sifat ieu sifat teh hiya allati tuqawi fi qalbihi sifat anu nguatan kana hatena patusawwikuhu maka sifat-sifat ini memberikan rasa rindu ka manehanana ila liqa illahi azza wa jalla kana hoyong tepang ka Allah azza wa jalla hiji itu pahalanya di pahalana tinu nomor hiji ge geus loba hiji bisa bersih hatena tina sifat kopet nya nu hiji ya kadua bisa kuat cinta ka Allah katilu bisa bersungguh-sungguh dina taat ka Allah kitu lin anu mana sifat anu tilu ieu teh adalah memperkuat hatinya sehingga dia bisa rindu hoyong tepang sareng Allah azza wa jalla gitu hiji tah pahala lain jelema hade nu kitu dan nu hayang panggihna ge jeung saha jeung Allah tah hayang panggih jeung makhluk panggih jeung makhluk mah loba masalah mending jeung Gusti nu Maha Suci ya komo makhlukna anu nagih mah joriweuh we kurana teh tah nu kadua ieu wal ajrus sani ari pahala nu kadua pan ajro ini tadi aya dua ganjaran pahala nu kadua mah eta ma yaudu ilaihi sesuatu yang kembali kepadanya nu balik ka manehanana min faidati da'watil akhiri tina faidah mendakwahi orang anu nampa sodako intina mah tina ngadakwahan anu nyokot
wa himmatihi jeung cita-citana. Naon sabab apaan sadaya nu takwa punya cita-cita nyana. Tuluy ayeuna orang mengundang orang bertakwa sehingga dia jadi takwa sebeki kuat dina katakwaanana. Ya itu faedahnya akan kembali ke orang. Ya. Fa inna qulubal abrari karana sanyanyana hate-hatena jalma-jalma anu baik, anu bener, anu alus laha eta tetep pikeun manah-manahna jalmi-jalmi anu sae mah atharun aya dampak aya bekas fil hali dina waktu ayeuna wal maali jeung waktu anu bakal datang. Jadi sapapanjangna memberikan kemanfaatan ka urang didoakeun ku jalma anu takwa mah kumaha. Bahkan teu didoakeun oge ari gok jeung nu takwa mah korek berhubunganna oge geus sesuatu yang besar munggu Allah ya. Kitu cenah. Fa in asoba maka lamun bener manehanana hasola maka hasil atuh al ajroni dua pahala ieu. Wa in ahtoa lamun nyalahan manehanana hasola maka hasil naon al awwalu sifat anu kahiji mah. Ganjaran anu kahiji mah bakal beunang nyata bersihna tina kopet naon deui kuat cinta ka Allah naon deui sungguh-sungguh dina taat ka Allah eta bakal beunang atuh lamun teh mah ternyata mikeun teh panyata heueuh eta teh ahli ilmu jalma takwa arifek teh bebegig keur make baju takwa misalkan gitu. Nu tadi mah geus jelas beunang gitu. Ngan berarti nu teu beunangna nu mana? Faidah daripada orang-orang nu dibere itu. Gitu. Ternyata saya teh lain, kriteriana beda. Duna tsani henteu nu kadua mah cenah. Fa bihadza maka ku ieu yudha'afu ditikal-tikal naon ajrul musibi ganjaran jalma anu meneran fil ijtihadi dina ijtihadna jalma anu betul dina ijtihadna pas kena mengena ijtihadna dua ganjaranna ditikal-tikal ahuna didinya wa fi sairil mawadhi'i oge deui dina sakabeh pirang-pirang situasi apapun segala rupa season baik itu season muamalah sarabia ataupun ibadah ataupun apa saja anu menggunakan hasil ijtihad mah ya dua pahalana lamun benar lamun salah hiji tapi tangtun oge kembali deui kana hukum ijtihad lamun ijtihad secara fikih itu ada ijtihad secara lugawi beda secara lugawi mah urang teh ngusahakeun maneh gitu maksakeun maneh eta ijtihad secara lugawi ari secara fikih mah lain kitu aya syarat-syaratna syarat mujtahid aya sabaraha hiji mulu minimal katalar Quran minimal urang katalar Quran kulhu 3 kali alah kitu cenah tah wallahu a'lam mudah-mudahan we jadi ilmu keur urang sadayana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.